Aduh, iya mah euy. Mane bagian kieu. Tuh man. Waduh, aduh. Aduh, aing lamun jadi ieu tanah bisa umroh. What? Yang ku aing teh eta calo bisa nyalokeun, eta lamun bisa ngamprokeun. Jadi meuli tanah. Komisi gede ku aing. Yes. Sugane datang ka dieu lah. Aing umroh ieu. Jual tanah bae. Cuaca teh panas kieu euy. Bensin aya keneh gitu. Alah aing bensin geus beak. Duitan meunang kumaha tuh euy. Baringung aing. Kumaha ya tuh euy. Tapi kaela euy. Haji Cigon teh butuhin tanah anu di Sultan teh. Anu di Pakidulan. What? Kela dia mah meuldeuk ngajual tanah anu dikecer. Yes. Oh. Makasmoy. Wow. Ah disampeurkeun ku aing Makasmoy sugan aya di imah itu. Ah tang ya. Sugan aya rezekina urang. Yes. Minggu ayeuna jadi aing ulin pokona mah geus. Lah pokona mah ieu mah. Yes. Ulin. Wah, geuning aya Makasmoyna euy. Aing mah jadi boga bati ieu mah euy. Geus. Makasmoy, geuning bumi teh. Nah, saya tanda datang. Yuk. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Kumaha. Ieu teh urang boga dunungan. Raja Cigon. Di Pakidulan. Yes. Butuhin tanah. Tapi eta dibejakeun eta telepon heula engke kumaha nih? Maksudnya teleponan, ku aing bae mau dijual KB, rek dikecer we. Oh, siap. Ayeuna atuhnya. Sok teleponnya lah, enak teleponnya lah. Punggung mana yang diberi komisi kuat gede. Hanya tuh. Ya umroh pokoknya mah. Siap. Dikecer umroh. Assalamualaikum. Gunungan. Raja Cigon. Anu di Pakidulan. Aya di bumi gitu. Mun. Jadi abi tos pernah sareng anu gaduh tanah bade ngical. Mohon. Siap, abi kadinya. Siap bos. Yes. Meluncur. Baik. Tadi dinya ayeuna teh ka imana? Siap. Kudinya langsung amprokeun. Mohon. Tang sidinya punggung, kayak bawa ka dieu. Nah, siap. Gitu. Nah, kitu we juga namanya. Kali itu heula dunungan heula nya. Ayo teman, siap. Yuk, sok. Itu. Jadi ya malah kalau umroh. What? Wah, telepon gue. Halo. Kumaha Kasep? Oh. Lain eta tanah teh nu saha nu bogana saha? Urang Cigon ewa. Oh. Yes. Kumaha bisa diecer teu? Bisa. Asli ya kade ulah ieu hukum ke mengaji kayak kaditu mengaji Cigon ya kaditu pek kecewa. Hah? Benar. Bisa diecer. Sok atuh siapa tuh? Yes. Ayo ujang saha ngaran teh ujang teh? Ajat. Siap, jangan ajat ke Mang Cigon kali itu Haji Cigonnya. Yes. Siap, sok gampang lah keuangan mah tenang. Tahu kerja di parapan ya.
Gara-gara teh atuh euy lauk teh ya. Aing bisa-bisa meunang tamah deui pamajikan ya. Ini rada-rada mentok saeutik ge nah. Lah ya bulan itu deh can iya ya. Can di parapan deh ya. Kemananya ya? Oh no. Untuk buka ajudan aing teh ya tetep ka mana ngaripukeun wae aing ya. Aduh. Kemananya? Sok lauk segala teh lauk. Keur nyanung ya orang ya. Aing nyanung deui ya. Waalaikumsalam. Ada ya? Sudah nama di jaro ieu mah. What? Mal jauh ke maraban lauk ieu mah basuh. Waalaikumsalam, saha eta? Ya Bi. Oh. Bos. Yang aja sok kade. Kumaha kebana bos? Sehat? Alhamdulillah aja. Geus sok calik tuh canak itu tuh. Mun Tata pangcalikan ya wayahnanya ya. Bang Haji keur di iya ya teh keur di balong ya. hampura kaganggu Paji. Iya anu carita teh apa Ji? Kumaha? Pan Paji teh hoyong tanah Mohon, anu dikecer. mohon. Tah aya, Aya bener. aya asli. Lain saha nu bugana saha? Mangkas moy. Ai letak tanahnya di mana? Letak tanah tah palidinya. Di mana? Cigonema lain. Mohon laras pisan. Oh, nu mananya? Benang diecer tapi. Menang, menang. Cik kela ge ieu ngobrol lah Mang Haji jeung ieu jeung Nice. biasa anak buah Mang Haji nya. Mohon. Engke lamun ieu jang ngajak di telepon deui ku Mang Haji. Mohon siap. Ya, Bilih eta mah langsung lah. nya langsung we Ka tempat pokona mah lokasi ieu ke. we. Jang ajat mah komisi mah di mangsa mangamoy. Mohon. Di mangamoy ke di pasihan ajatnya. Mohon siap. Di Mang Haji ongko. Siap. Tenang, masalah keuangan gampang. Oke lah siap ya? Ngaji siap. Ya, oke. Mohon. Tau. Alah sia euy. Ajudan. What? Woi. Kadieu kade. Anu nuhun. Lain sok kadieu. Anu dia udah sarawak ya. Lain bieu teh aya calo di ditu. Bejana cenah Mang Amoy ieu cenah di Cigonewa deuk ngajual tanah. Coba. Lumayan mah cenah keun bae pan urang pan deuk ngecer. Oh. Jadi posisina kieu. Sok ayeuna siapkeun tolomong jeung karung. Motor mon terus. Maneh ulah loba ngomong sok buru ini teh. Oh, Gitu. siapa tuh? Sok ini teh pokoknya mau Siap, karung Nuan. tolomong gitu. Pakai mobil lawan? Mobil itu si Jagur teh geuningan. Siap, Ya, siap Nuan, ya. siap. Ayeuna OTW-keun. Sok. Yes. Di mobil di mana, euy? Mobil. Oh, iya mobil. Ayo di rumahnya, beli tanah, tapi di tengah mawar ngomong jadi karung. Tapi bayarlah. Nanti orang ini beli tanah, mawar ngomong jadi karung. Gue nama lingkungan satu wanita. Mana ya dunungan wilalating juragan pakidulan bos cigot. Nah gening datang dongkap dunungan teh. Nah ieu mah kudu jemput heula ieu mah euy. Yes. Wah dunungan datang euy. Jadi ieu mah Aing euy, jadi dia pokona. gitu ya teh. Iya, Lokasina. lokasina. Oh gitu. Cing sok atuh. Yes, jadi pokona mah ieu mah. Ajudan cing eta nanti payung kade kan. Siap. Sok buru atuh lenglet wae di gawe teh. Hari kena uang makan. Aduh, aing Aduh. sultan riweuh ieu. Dah. Balanya tanah rumah tolong jeung ieu. Gimana? Siap. Mana payung? Kade. Aduh. Nah, iya. Buka atuh cing bener. Iya mah. Kumahanya? Di mana? Jangan jat. Paling ditu. Oh, bulan itu. Mohon Aya Mang Kismoyna. atus ngantosan kita tadi. Oh gitu. Mohon. Oh iya siapa tuh? Kita letak lokasinya ya. Tuh. Jangan jat. Paling ditu. Oh, ke mana? Paling Aya itu. Mang Amoyna aya. Terus aya ngantosan. Oh, kita ngantosan tadi. aya. Oh Mohon. iya siap. Ajudan kan dia? Siap. Iya, cik iya. Sepatu jelaan, sepatu laan ya. Sepatu. Buru atuh nih telat pisannya emangnya ya. Gaya kieu ya aduh. Aing mah lieur. Iya jam tangan mahnya deh kalau make jam tangan jeung. Sepatu Iya. mana ieu meulina?
eta teh sepatu luar negeri. Luar negeri. Gagabah teuing. Eta sepatu mahal teh. Oh patumakeun tah. Mau. Di Ciwidey yo patumakeun. Kamuan tuh. Aduh, anjing. Melina kenon yuk. $10 eta teh. Mau lah dolar, kudu rupiah Melina tuh. Yes. Ah, moal ke jeung ku rupiah $1 mahal itu sepatu mahal. Sok buka kela. Eta salah aduh, senal. Eta kumaha eta senal. Tah ieu. Ulah mana jangan ajat. Mangga, kembali gitu. Oh gitu. Tinggi. Ayo lah ulah waka di bawah itu mah. Ke. Oh, Belah mana? Yo, kayak itu terus ngantosan tuh. Oh, ayo cing yuk. Ayo. Langsung dudungan tadi tuh mangkismo itu. Oh, aya di itu. Mohon, rasa. Oh iya siap atunya. Ayo yang bayar di jalan ngantosan mobil Kang. Oh gitu. Siap, mohon. Yes. Ajudan cik sana gitu tuh. Non tolong aja karung. Ya. Ayo. Mangga. Di belah itu. Mohon bayi itu tuh. Aya nu Oh. keur ngarokok tuh cungang itu. Anu itu Mohon. sangat listrik tiang listrik itu. Mohon itu nu acuk biru tuh. Oh iya. Oh di itu aya Mang Amoy ya. Aya. Ayo. Ngantosan. Ayo ajudan. Yang ngantosan Betulkan dulu. ya. Aduh, mana teh si aja teh gini mah pintu aya dah jadi umroh teh mah Yes. nah tapi mau tolong Oh no. nyarit gitu aku cuma beungar nyarit wah egang cobalah Kumaha bos? Damang. Alhamdulillah. Kumaha. Ya teh Kang Amoy teh anu cek sahur jang ngajat. Mun. Anu gaduh tanah ieu teh ya tadi tuh. Mun itu Oh, ieu itu bare kemana ya, teh? bare tadi dalam hayang dical sadayana ieu teh. Oh, hayang gitu. Sakeluarga umroh gitu. Oh gitu. Kan ari abi mah bisi rek dikacer ke mana air ieu Oh. itu anu di ditu Jadi aya. hayang di kumaha ieu teh? Abi mah edek dikecerkeun oke. Dikecerkeun Kecer bae. Sok aya Sok mah. dikecerna. Kieu we ngecer we heula ayeuna tah eusian meureunnan karung tanya. Terus ieu tolomong we eusian. Hah? What? Nah, mau tolong munyeun karung. Ah nya tuh aya meuli aya ngecer meureun meuli mah satolomong jeung sakarung meureun itu. Ah, iya mah edan. Lain kecer teh maksudnya di meter. Jadi teu paham didinya atuh. Kumaha tuh? Aya anu di meter mah kain di meter. Terus meuli awi kan terus kusen di meter gitu. Makanya aya tanah di meter di karung pan ngecer judulna ge meulina ge. Ah, iya mah edan jadi saya lain. Kumaha ieu mah ku aing geura. Ieu saha nu egang? Lain edan aing teh. Aduh, iya mah. Oh, ku aing. Cuman, aduh, naik kumaha itu. Naon mani naon? Eta duluan atau keluar di aing. Siap. Oh, siap.